rasa itu hotel. Kunaon teh? Korek-korek keun teh. Euy, mana? Keur kieu we teh karasa we mah euy. Sakunaon? Heeh, nya teh karasa kumaha mah mah nyawa kesal we. Itu kesal. Tuh, kamar ieu mane aya karasana tuh pas diganti ngaran. Teuing euy sarua euy kara beuki parah malahan teu sare 5 poe deh ka. Beuki parah kitu mah tuh nya sarua anjing bagus ngelumba lamar teh teu katarima beuki gorengnya milik aing teh beungeut oge. Heeh nya urang teh saprak geus dudukun asa beuki goreng kieu nya milik teh. Nya tah tuh urang samper geuning dukun itu tuh. Dari sampereun ka mana pan kamari teh manehna teh pindah imah cenah omongna teh. Urang teh mah ka mana we lah. Eta terus maneh kunaon make samping gitu. Ieu teh aing teh eta. Tah make teh mana? Meureun eta maneh anu ulah alit kitu deh eta mah. Heueuh nya eta tuh ting kumaha teh aing make samping ge hayu we kitu jo. Oh, hayu atuh burukeun lah urang teh urang labrak pokona mah. Dia di mana? Bejana mah ieu cenah. Mana? Dia di mana? Di Ismaran. Punten. Heula teh saha meureun teh? Dukun ibu. Oh, Wibu Jus. Punten, Ibu Zeus aya teu. Punten. Ibu Zeus. Muter beuki or aya maraneh ni. Naon ka dieu teh? Aing bawa Roma teh nyata jelema ieu teh. Mbah. Punten. Ngali. Ya aing pina imah di saha padahal aing teh selok kitu. Diuk amo mendadak buru diuk. Ayeuna teh buru. Jang. Ieu teh kamar ieu teh geus diganti ngaran ku abah teh nya. Aya naon ka dari kitu asa hawar-hawar ge reuas kitu. Aya naon? Bah, urang mah yang mah tanggung jawab abah. Mahnya teh sesuai ya teh. Jeung kahirupan urang anu ku abah diucapkeun. Heueuh, Bah. Dek teh sare 5 poe kumaha cenah ieu teh? Naon sok ngalaworakeun ka abah. Teh Ugun can mati teh jampe ti abah teh da jauh juligna ti Amerika jeung ti Cina teh ha kudu ngaran maraneh teh kese teh jajarahna oge. Loba ngomong tingganan. Kolot-kolot tolol tingganan. Oh, gede-gede tolol tuh. Gitu dengan abah-abah teh. Nah sia sok nyepelekeun ka aing sia. Da sangaranna teh maneh teh diang tai le. Enggeus anguran mah sia teh tutupan 8 to lah anguran mah. Ih si kehet tadi karena nitah katamu teh lah. Teh kali nita euy soalna power gitu bisa kan batur aing teh pindah ka dieu. Urang teh enak teh urang teh hayang ganti ngaran deui. Oh, jadi kokorobet yang ganti ngaran deui Lin. Kalem lah. Duanan aku aing sekalian gitu. Nah, kita mah setuju urang yang ganti ngaran nu alus pokona mah. Hegay ayeuna panuntungan yang kudu alus ngaranna jeung sesuai jeung milik bisa teu. Oh, jadi marana teh kitu Lin. Hayang diganti ngaran deui ku abah Lin. Heg bae, ngan wayahna kudu tarima nu aya nanya sia ngaran teh. Tah heueuh Bah mending kitu dijak si kokorobet mending gini kitu. Jadi hayang ganti ngaran kieu punang caca rese. Kela pun tanya heula nya ya. Oh, tah geus menang meja anu ngaran teh pi aluseun pokona mah. Moal ya teh asal yang tai nya kokorobet mana jadi opik wayahna kubu sia teh wayahna. Anya tir kokorobet jadi kada opik. Dekat segitu jore. Mbaknya teh Bah jadi moal kieu asal tina liang tai ngaran Cina make jadi moal kieu deh kah. Wayahna ku tarimakeun. Bisi maneh kitu hayang modal lingis ku aing tadi kirim sia santet mati. Kalau batu bakal ulah gas gitu atuh ulah sok gitu tingonan. Urang ka dieu teh baik-baik hayang ganti ngaran hungkul, lain ganti milik sok aneh dirinya mah. Pan kamari teh gara ganti ngaran bisa nya macan aya duitan cik atuh ceger ulah kasbon ulah ka dieu pasti ada kasbon deui marane ka aing nya. Nah, tuh nya teu geunaheun ka dieu ge. Opik. Menang kena robet tuh aing mah. Naon itu ya? Bukan duit maneh. Boga, penyiar dia tuh. Kok Iya kan Bah. Bah, keur satu dong ku Bakodi. Bakodi Bah. Ayan lah. Jeung biasana bae mere mah Bah. Tuh kan cedak teh. Pasti kasbon deh. Heuh belah tarimakeun bako mah. Jigeul balik anguran. Da mah ganti ngaran gitu. Ngan awas eta lamun kira-kira teu mati kita tanggung jawab kita namanya. Sakali di ayeuna wayahna sia teu meunang ganti ngaran deui.
Itu bener itu bah. Ngaran aing teh jadi mul kieu bah. Aduh, aing mah tanya di ka aing teh. Ngaran mah jadi mu tasia mu sia opik tah wayahna kudu diganti tah jadi ngaran eta tah. Lugis teh. Tuh aing maneh mul. Tarimakeun we atuh beungeut mul ge sarua tuh. Siga mul. Ih, sia menihina kitu sia teh opik. Desa ge teu geunaheun ngaran kitu teh. Kopi ge yang penting sugane tuh ayeuna alus beli tuh. Sia mari makan dia. Jor lah balik. Ah. Lah orang balik orang. Ayo orang balik atuh. Bah, ayo orang balik. Bang teh, ngagau ka aing.